Di awal keseluruhan manusia 10 tinggal sebagian, bagi 10 deui tinggal sebagian, bagi 10 deui tinggal sebagian, bagi 10 deui tinggal sebagian deui. Warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para habaib, bil khusus kekersana al-alim al-alamah al-habib Fahmi al-Idrus, oge ka Habib Abdurrahman al-Hirid, oge aya Habib Razaq Al-Hiris bil khusus pisan oge ka Bupati terpilih beserta wakil. Alhamdulillah walaupun encan dilantik geus kukula kuari dilantik. Jadi pelantikan pertama. Alhamdulillah untuk kesekian kalina Bapak Bupati duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan lantarannya nama aya turunan ti ditu belah ditu aya sieu mah pan tidinya. Jadi rada beda. Meureun ka majelis taklim teh rada aya resep. Sanajan jauh tapi resep. Aya nu asup bae tapi teresep. Okos ka masjid aya nu carang ka masjid tapi resep. Aya nu sering kotak eueuh bae. Eta permasalahanna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu adalah malam haul ibunda tercinta anu ka 14. Wafat pada tahun 2004. Kuari 18. Jadi jumlah ya misalkan ngitung si eta. Ate encer dah kos gitu Pak. Aju kunaon jojorowokan gitu. Sekaligus haul adinda Kiai Haji Opang Sopwan. Dengan haul ilah alhamdulillah urang bisa naon kitu ngaranna neropong ka alam pibakaleun urang.
lamun urang nyaritakeun para almarhum-almarhumah nu geus kolot nu geus wisan mah asana ya. Asana aing moal kebel ya. Rasa gitu. Asal jaritakeun alam kubur nu umur 70 80 mah teu meunang batuk saeutik. Batuk ieu asana ieu. Nu mawa ka ditu. Seperti etalah lantaran umat Kangjeng Nabi urang maca Kangjeng Nabi moal jauh ti umur anjeunna. Umur anjeunna 63 lewatna moal pati loba kurangna ge moal pati loba. Komo si eta mah geus rada leuwih. Anta kurang doakeun mudah-mudahan sing tereh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di awal orang mengamati tausiah Habib. Pertama Habib Fahmi, kedua Habib anu geus teu asing deui di Tangerang, cocokan bupati eta Habib Abdurrahman. Nah, kabeh ge luar biasa mantap, istimewa. Eueuh deui sebenarnya mah iwalti urang hayang kabeungkeut ku para habaib, hayang kabeungkeut ku para ulama, lantaran urang sebagai generasi. Lamun urang nyaritakeun generasi, ya tentuna aya generasi Kangjeng Nabi, kadieuna ulama warasatul anbiya, aya generasi Abu Lahab, aya generasi Abu Jahal, aya rupana mah marake sorban ieu sebenarnya. Abu Lahab sarua make sorban, make pokona malah di dina ge apa pentolannya. Dia korsina ge kikituan. Masyaallah horenganan generasi Abu Lahab. Masya Allah karim di Indonesia begitu loba luar biasa. Tandana ketika orang nyaritakeun negara, ketika orang nyaritakeun Pancasila, ketika orang nyaritakeun Undang-Undang 45, ketika orang nyaritakeun berbagai demokrasi, teu meunang salah orang di Indonesia. Salah bae tangkap. Teu meunang salah orang jeung demokrasi, teu meunang salah jeung Pancasila. Temenang salah, tangkap, bui, bahkan bunuh. Tetapi salah Al-Quran mah ora opo-opo. Lah iya ge. Lah ora opo-opo mengkonon ge ya. Lah salah aturan demokrasi bahaya. Tetapi nu korupsi mah ja anu ngarupak Al-Quranul Karim masalah. Nah, iyalah anu kudu diurusan ku urang. Sakedeung deui ente bakal ila ruhi Haji Pendi rasakeun ku sia. Iya. Sakedeung deui. Teu meunang salah dibuat seperti eta. Lamun ku urang dicaritakeun negara Indonesia rame, panjang. Urang nyaritakeun ku ari tersudutna Islam luar biasa. Lain Indonesia baik, bahkan Indonesia termasuk negara kuat, negara anu istimewa. Lamun urang berangkat ke negara lain, tanda-tanda syiar Islam nangge sampir eueuh. Tetapi di Indonesia Masya Allah neuk diwahabikeun ge angel jasa. Kita ulah kunut dan sakieu kunut. Masya Allah karim. Kita ulah zarah orok kakarake dua poe diajak zarah atuh kasurupan di Indonesia. Ulah main-main di Indonesia mah. Sakedeung deui Habib Abdurrahman mawa bendera ka Jakarta. Ujianana MPR di adanan ku nyana. Moal kebal deui nyana datang ka serak-serak sora ujianan. Teureun-eureun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eureun ditembak bae geus pokona. Dari cerita Indonesia ulah aneh kabeh ge horeganan geus aya takdir ti Gusti Allah, geus aya ketentuan Gusti Allah. Makana urang lamun nyaritakeun tentang agama
ayangan sakadar datang ke sungut teu datang ka hate, aya nu datang ka hate teu datang ka ruh, aya nu datang ka ruh can datang ka sir. Iyalah nu ku urang kudu dipelajari. Ketika di akhirat aya jelema ditimbang amal kiai eta kiai, wow udang-udang ge jeung ban beca gedeannya luar biasa kiai ya kiai Supeni lah gitu kira-kira. Begitu ditimbang ya Allah amalna hebat, sebab oranganna sok sering ngawiri ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahmanu ya, wah hebat berang penting ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahmanu ya Rahim. Malaikat ge malaikat geus heseun naon nyatetanana, sebab tasbihna ge gocrek ya Rahmanu gocrek ya Rahimu gocrek subhanallah datang ka pargat tasbih ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahmanu ya Rahim. Hebat eta Masya Allah kan. Barang ditimbang nu sabenerna cik malaikat neraka. Mesti ka neraka. Ya Allah. Aya jelema puluya peleye maca ya Rahman ya Rahim na ge sapoengan sakali atau dua kali. Ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahmanu ya Rahim ngan sakitu doang, tapi begitu ditimbang malaikat kayak gini ya saeutik ieu amalna, sebab bacaan lagi tetep make tasbih ti lo atuh sapira dua ya Rahmanu ya Rahim teu kudu make tasbih, lamun deuk make tasbih mah nu deuk ribuan garak tasbih ieu mah tasbih dibawa ongko dipake ti lo bareng jualan goblok. Lah ya Rahmanu ya Rahimu lah dua. Begitu ditimbang amalna Masya Allah hara bagusna cek malaikat sorga protes Habib Abdurrahman weh 212 kok bisa jadi begini sih Haji Pendi yang ngebudah-budah tadi bacanya kok neraka sih, kok yang ini yang cuma dua bacanya kok surga. Horenganan baca ya Rahmanu ya Rahimu teh ieu teu terrealisasi di Haji Pendi mah. ITC ieu mah terrealisasi. Maksudna kumaha? Horenganan aya anu ibadah ngan sakadar datang ka sungut hungkul ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahmanu ya Rahim. Mun ditanya hatena acak-acakan ngaler ngidul. Kok salat urang bela kitu. Ari si ieu mah ya Rahmanu ya Rahimu sungut nalisana hatena Gusti Zat maha asah maha asih maha dedeh maha nyah maha baraha hatena datanglah karuh sehingga terbawalah Rahman jeung Rahim Allah teh kadirina sehingga dirina bertakhalluk bi akhlakillah teu meunang manggih jelema anu susah asal aya nu susah tah asal aya nu susah tah asal aya nanda kolot tah asal aya yatim piatu tah asal aya rangdang ora masuk mobil ini nah ieu mah wakil lah sanu kieu mah ya wakil bupati ya biasa ya asal jahe be akunya na ya nah iya istimewa berarti kan. Jadi maca ya Rahman lisan dihartikeun ku kolbu masuklah ke ruh sirna berontak takhallaku bi akhlakillah. Jadi berarti merealisasikan wiridan ya Rahmanu ya Rahimu. Ambalaya horenganan nusuk wiridan di masjid, ambalaya nusuk wiridan di kuburan, ambalaya nusuk wiridan di berbagai keramat, tapi henteu ngarealisasikeun naon anu dibacana. Ieu eueuhna naonan sebenarnya. Eueuhna naonan tanu mantak aya seorang waliullah ngaranna Zunnun Misri. Begitu manehanana salat tahajud Allahu Akbar. Sarakaat sujud reup hees. Jadi keur sujud sare. Ya biasalah kos urang gitulah. Sare. Tetapi di nasarena beda jeung Haji Pendi.
Haji Pandi mah sare teh Karunggoni Ambalaya. Haji Mamin lamun sare Kenteng Palentong Ambalaya. Bupati lamun keur sujud sare atuh SPPT. Dan lain-lain lah. Kumaha dunia nan henteu sabenerna mah. Nah ieu keur carita. Zulun begitu sujud, sare kapanggih lajeng Allah. Masya Allah. Wali lamun keur sujud seperti eta. Mendak lamun Haji Pendi misalnya sujud angel. Hati-hati. Geus maningan nyokot Karunggoni, asupkeun bawa ka grogol. Ternyata cek Allah, wahai Zunnun dina ilhamna. Kaula nyiptakeun makhluk sekian lobana dibagi 10. Ketika disuguhan dunia 9 golongan kabeh menerima dunia, hanya sagolongan nun teu nerima. Jadi sekian manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam ketika disuguhan dunia dibagi 10, 9 nerima kabeh. Cuman sebagian nu teu nerima. Masya Allah. Wahai Zunnun, ketika nu sebagian teh dibagi 10 deui. Dibagi 10 disuguhan deui tentang Allah sebagai pangeran. 9 teu nerima. Sebagian nerima. Masya Allah kan. Sebagian ieu teh dibagi 10 deui. Ketika disuguhan surga, wah kabeh lalumpatan ka surga untuk menerima. Tetapi sebagian mah cicing bae, teu daek nerima surga. Sebagian eta dibagi 10 deui. Ternyata dibere neraka, kabeh lumpat teu daekeun ka neraka. Hanya sebagian anu cicing bae. Ditanya ku Gusti Allah, nu sebagian berarti lamun ti awal ka dieu sabaraha persen? Di awal keseluruhan manusia 10 tinggal sebagian, bagi 10 deui tinggal sebagian, bagi 10 deui tinggal sebagian, bagi 10 deui tinggal sebagian deui. Nah ieu ditanya ku Gusti Allah, ai maneh di awal ieu teu maelu. Ketika disuguhan dunia cicing bae, ketika kita nyaritakeun pangeran ulah Allah cicing bae, ketika maneh disuguhan surga cicing bae, ketika maneh dititah suguhan neraka cicing bae hayang naon? Gusti, rombongan kami mah teu hayang nanaon, iwal ti hayang ka Gusti bae. Hiji bae dunia teu hayang kami mah jafana. Pangeran salian Allah komo teu hayang kami mah Allah. Ketika dibere surga sapira surga atau madadamelan Gusti. Ketika neraka harma dari dadamelan Gusti. Abdi mah hayang ngadamelna bae Gusti. Tah istimewa. Cek Gusti Allah, wahai Zunnun, tinggali hamba aing seorang wanita. Tinggali. Begitu ditinggali, aya sosok Rubaiatul Adawiyah. Siti Rubaiatul Adawiyah didatangan ku Zunnun. Cik Syekh Zunnun, wahai Rubaiatul Adawiyah, kula titah nanya ku Gusti Allah ka anjeun tina dongeng nu tadi dicaritakeun. Na ieu teh aya hiji perintah, emang kumaha keyakinan anjeun? Siti Rubaiatul Adawiyah langsung maca doa. Kieu Syekh Zunnun doa kula mah ieu. Allahumma inni ma abadtuka khaufan min narika wala tam'an fi jannatika walakinni alimtu annaka rabbun tastahiqqul ibadah fa'abadtuka. Ya Allah ya Rabb, saenyana abdi teu ibadah ka Gusti kulantaran sieun ka neraka Gusti lain. Abdi teu pati ibadah ka Gusti karena cinta ka surga Gusti lain. Tetapi kaula mah henteu maelu tentang surga jeung neraka. Kula mah nyaho bahwa Gusti teh pangeran anu berhak kudu diibadahan. Kulantaran hak diibadahan saestuna kula mah. Kula mah ngan sakadar ibadah teh ka Gusti we hayang kapanggih jeung Gusti. Tah eta kos kitu.
kos gitulah seorang manusia anu bener-bener ka Allah paingan awewe embung dicandung sebab pangeran ge embung dicandung nyeri dicandung eta nyeri tapi kula lamun jadi awewe menta dicandung sebenarnya ya tuh cek awewe waktu jadi lalaki jing iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah horeganan eta dita ibadah teh ulah gan sakadar di lisan tetapi asupkeun ka hate ulah sakadar di hate asupkeun kana ruh ulah sakadar di ruh tapi asupkeun kana sir engke bakal nikmat ibadah bakal moal hayang nanaon hiji be Allah nyiptakeun universitas jangka Allah nyiptakeun yayasan jangka Allah nyiptakeun pondok pesantren modern jangka Allah mau bisa begitu moal buku pesantren kos kieu gitu dekeun ka Allah endeukeuna proposal bae tah ieu bupati teh ngomong ieu proposal pasar kemis banyak sekali cak anda teh coba siapa-siapa pangheulana Kiai Haji Fudoli budak tolong iya Habib Rozak teu boga pesantren teh naon nyeun proposal goblok beureun ya Allah Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah seorang wanita waliyatullah Siti Rubayatul Adawiyah anu geus terkenal di unggal kitab masyaallah luar biasa keyakinanana nu ibadahna geus teu seueun ka teu hayageun ka surga teu embungeun ka neraka hiji be Allah subhanahu wa ta'ala nah ieu rumusna naon supaya kitu rumusna hiji doang kosongkeun hate tina salian Allah kosongkeun hate tina salian Allah sebab penyakit darah tinggi babari di ubaranana penyakit gula babari di ubaran penyakit emah babari tah balas aya roti sagede kieu bae gatuh geus ganjelan ku urang cager naon pau mah borok mah geus weh komo bangsa Habib Rozak penyakit geus loba jasanya masyaallah komplikasi ya rupana ge geus lain kos jelema ya mah komplikasi pajak kos itu mah gampang tetapi pajak kolbu du hese teh nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun dijabarkeun penyakit paling hese cek Imam Ghazali horenganan penyakit aduh urang mah teu karasa tah aduh teh horeng penyakit aduh teh penyakit aduh sebab moal pati nyebut aduh lamun tersangkut di jero hati sesuatu sok gerage ketika orang mencintai selain Allah mencintai awak orang ketika awak orang lecet naon diucapkeun aduh cinta awak berarti ketika orang salesma nu diucapkeun aduh berarti penyakit tah eta penyakit aduh teh aku cinta awak ketika orang make baju bagus saja baju orang kakeceretan ku batur cinta orang ka baju nyebutna naon aduh cinta baju ketika motor orang ieu keur dilempangkeun haju kasenggol ku batur nyebutna naon aduh deui bae cinta motor ketika orang naik mobil aju mobil orang remna blong aduhna ge aduh yakin aduh masyaallah teu katara ieu lamun lain ku Hujatul Islam Imam Ghazali moal katara masyaallah karim penyakit aduh teh orenganan eta teh penyakit teh terjangkit di setiap hati manusia ngan dijabarkeun we heula ku kula ti ditu mah hazan khauf dan lain sebagainya disimpulkeun ku Imam Ghazali aduh asa jelema menyebut aduh we enggeus eta berarti berpenyakit nah lamun urang boga kabogo keur bejeunna urang cinta jasa aju kabogo urang SMS Kanda Haji Mamin sampai di sinilah. Aduh nage geus datang ka kiamat. Datang ka unggal manggih jelema. Aduh sakau teman sakau. Tah ieu lah penyakit aduh. Sok geraget. Setiap perkara anu kehilangan di diri urang, anu ku urang dicintai pasti aduh. Penyakit etala anu kurang kudu dileugitkeun urang kehilangan jabatan lamun urang cinta jabatan pasti aduh
Orang kehilangan kesehatan ketika orang cinta awak orang pasti aduh. Orang mencintai baju orang, kemudian baju orang rusak pasti aduh. Orang mencintai harta ketika harta orang rusak pasti aduh. Orang mencintai istri ketika pamajikan orang kabur pasti aduh. Orang mencintai anak ketika anak orang pasti aduh. Nah iyalah aduh teh horeng penyakit otakos kitu teh. Nah iyalah menjabarkan Imam Ghazali tina penyakit-penyakit nu bakal ngerusak. Karena keyakinan orang ka Gusti Allah adalah aduh. Guys, aya nu nanya tah murid Imam Ghazali, kira-kira cara nakuba sapoe ulah nyebut aduh bisa 3 bae nyebut aduh sapoe. Urang mah panunggal poe ya aduh Allah baca sah. Asal lempang ditanya, duh. Aduh. Ieu saya kurang nyekelan beuteung aduh, Candar. Iki kuari ge bangun geus leukeun jam bae aduh. Kiai tang saraduh ka kan. Ieu penyakit dasar siapa garoblog. Penyakit aduh kabeh. Ya Allah ya Rabb. Ya, tidak penyakit aduh eta lah mun kurang dileungitkeun setik bakal moal aya pertanyaan-pertanyaan jeung bakal moal aya aduh-aduhan sehingga jelema lamun cinta ka Allah hungkul dibere penyakit teh moal aduh-aduhan. Alhamdulillah ketika Kangjeng Nabi Yusuf diasupkeun ka sumur emang nyebut aduh teu. Alhamdulillah ternyata secara zahir tersiksa horenganan di jero subur lah kapanggih jeung Allah. Ketika Kangjeng Nabi Yunus diasupkeun ka laut, dibalangkeun ka laut, dilegleg ku laut, kabeh ngajerit kapan jelema anu di kapal teh hae tama jelema secara mata kasat disiksa tapi ternyata horenganan di jero laut lah kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim. Ketika kitu naon ngaranna Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diusir, kemudian nyana mulajat kadeleuna mah kapanasan, ternyata kapanggih jeung Gusti Allah. Santri kadeleuna hina menurut mata kasat padahal mah di dieu Masya Allah kapanggih jeung tukang uduk. Ya kering. Indah luar biasa. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, beda pandangan-pandangan, beda anu aya di hatena. Lamun batur nyaritakeun sekedar kemewahan-kemewahan dunia, tapi santri geus lain nyaritakeun kemewahan dunia, hayang wauh jeung Allah, belah dieuna hayang wauh jeung Kangjeng Rasulullah, hayang wauh jeung para ulama salafus sholihin, hayang wauh jeung penuntun-penuntun anu bakal nyalametkeun ka Allah. Kos kitu pondok pesantren teh maka pilih ku urang kuari, pilih mana pendidikan nu bisa nyalametkeun diri urang, nu bisa mawa kebahagiaan akhirat. Sing hade moal kebal hirup di alam dunia, harta ditinggalkeun, jabatan ditinggalkeun, kemewahan ditinggalkeun, tetapi nu hiji ye nu paling bahaya di mana di akhirat urang teu salamet. Maka balik deui ka Imam Ghazali tadi, sing hade loba kiai, loba masyarakat anu can wauh ka Allah ketika masuk majelis taklim. Masya Allah ceng jadinya horenganan jalan ke Allah teh ku syariat ku thariqah bakal datang ke hakikat. Ketika kiai datang ke istana membawa agama, pulang di istana ternyata agamana tinggalin di istana nu kabawa bingkisan. Nah iyalah sihada jeung sihada eta adalah ucapan-ucapan hujatul Islam, eta ucapan-ucapan jelema nu geus boga rasa. Lain saeutik jelema anu agamana gede dibawalah ke istana, masyaallah balik agamana tertunda di istana, nu dibawa hanya bingkisan-bingkisan. Nah ieu Habib Abdurrahman mah sakieu mah kuru-kuru ge kuatnya namanya. Nah, masyaallah karim, alhamdulillahirabbil alamin. Lamun urang nyaritakeun seputar ahli-ahli Allah, teu pernah anti ke pemerintah tetapi menasehati pemerintah, teu pernah anti karena dunia tapi dikelola dunia untuk syiar, teu pernah anti karena kemewahan tetapi lain berarti untuk menikmati untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Teruskeun ku urang ieu lalakon Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus berestafet ka tabiin, terus ka sahabat tabiin, atba tabiin, terus datang ka ayeuna. Moal aya jelema anu manggul lamun teu boga tanaga.
ketika manehna manggul pasti diukur ku manehanana sakumaha panggulanana kuatna nyana 5 kilo kuatna sakintal moal aya jelema anu saton dibawa lamun teu kuat tanagana kitu ge sarua syariat dititipkeun ku Gusti Allah ka mana nu kuat ka mana nu kuat ka mana nu kuat kanyahoan kuat da jelema manggul ketika kadeuleu ku urang wah panggulanana gede ketika urang ningali kagagahan jelema nu dititipan syariat atuh kakara kanyahoan moal kanyahoan jelema gagahna lamun teu aya fitnah lamun teu aya tantangan Kangjeng Nabi hebatna Kangjeng Nabi nyebarkeun agama melalui perang kitu keneh para sahabat terus para aulia Allah kanyahoan gagahna eta di lapangan kanyahoan hebatna tinju di ring kanyahoan hebatna itu balap di sirkuit kanyahoan hebatna kiai eta adalah ketika aya fitnah jeung tantangan kitu keneh pemerintah kanyahoan ku urang hebatna pemerintah ketika loba tantangan jeung fitnah nyana siap untuk menopang, siap untuk manggul. Ieu mah kakarake kiaian. Haju nyana nanya teu ditembalan. Aing mau balik bae. Eta bagus kitu bagus, mending ulah jadi kiai eta bagus kitu. Geus mending jadi tukang ojek bae. Bae tukang ojek bae teh naon. Teh naon teh mah. Jadi kiai mah kudu tahan banting, dicarekan, diomongkeun. Ngariung teh diberkatan. Oh, siapa maju gitu baik kata. Nah iya, masya Allah Karim, gambaran-gambaran jelema hebat. Maka mual pati-pati di Indonesia dioyak-oyak, lamun teu garagah nu sabenerna mah. Tinggal kesatuan jeung persatuan anu hungkul. Sebab nyaritakeun urang Amerika ge Indonesia adalah agamana gelede laluhur jeung kuat. Mantak seetik. Di negara batur geus dicuekeun, tapi di Indonesia Amerika teu bisa cuek. Kunaon sebabna? Sebab loba jelema gagah, kanyahoan gagahna iraha ieu. Hi atuh deuleukeun bae emang kumaha kitu. Parangsana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang boga sejarah Indonesia begitu perang jeung Belanda lain lalagaan. Selalu ningali sejarah peperangan jeung Indonesia. Inggris gitu kene, Jepang gitu kene, Cina gitu kene. Nyana endap-endapan ka urang teh beusi aya kene. Inohong jeung kekuatan anu baheula. Mantak lalaunan keur diuji di Indonesia. Mantak ulama teu pernah ciut. Ketika aya naon-naon keur diuji berarti Indonesia. Ketika aya naon keur diuji berarti teu saeutik. Jam menteri ge loba nu ara Islam, jam MPR ge loba nu Islam, DPR pusat ge sarua bae. Adapun aya kafir eta mah hanya seni doang. Keur diuji coba hayang nyaho. Keur diuji ya di urang teh hayang nyaho coba kumaha coba kekuatan Indonesia. Ujung-ujungna mah ngan kukula moal dibejakeun inti nu terakhir nama rahasia. Nu terakhir nama rahasia sangat rahasia. Eta jadi tek tah nu terakhir nama rahasia. Tenang. Kalem mau dibejakeun. Wow, insyaallah. Sebab naon diurang dimensi naloba, dimensi zahir, dimensi batin, aya dimensi abtanul batin istimewa di Indonesia. Mantap orang luar negeri Yaman, orang Suriah, Baghdad, Turki pada daratan ke Indonesia saat ini. Ada apa sih di Indonesia? Selain daripada didatang-datangkeun ku yang terhormat presiden ka urang di Cina aya naon di urang teh ya diperhatikan aya potensi zahiran wa batinan anu kuari ku urang Indonesia teu kataliti tapi ku urang luar negeri kataliti. Nah nu mantap ieu ending nama ku kula mau caritakeun tenang kalem tenang. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula cukup setengah jam hiji doakeun mudah-mudahan abah kula dihampura dosana, ibu kula dihampura dosana, haji opang dihampura dosana, seluruh guru-guru urang dihampura dosana, muslimin muslimat nu geus marot dihampura dosana, dicaraangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang anu ditinggalkeun mudah-mudahan dibere salalabar jeung tawakal, terus urang menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Tur terakhir
insyaallah minggu isu kurang ngaji sakumaha biasa setelah eta nusok malam Salasa teu kudu ngaji tamang geus nu sejen-sejen mah usus-usus bae geus beusi aya nu hayang ngaji teu kudu malam Salasa jeung malam Jumat mah eta mah paranti nu geus tareh pararaeh karena kita malam Jumat malam Salasanya minggu mah masalah secara umum malam Salasa jeung malam Jumat mah model haji pendek geus afkir. Nah selanjutnya selesai doa teu kudu sasalaman ieu para kiai terus jeung bupati kasadayana ka ditu ka mana ka imah di dieu disadiakeun prasmanan di imah disadiakeun prasmanan alhamdulillah Pak Bupati mawa munding Haji Mamin mau munding Pak Haji Agus mau munding teu kudu dicaritakeun gede jeung leutikna pokona mawa bae terus Haji non dan lain-lain Haji Pedi mah malah mawa ti dieu ka ditu kan nama ya kula bencit 10 insyaallah nah ye nerangnan karena tartib supaya dalahar kabehan sanajan saetik lain deui ieu mah permasalahan sebab tadi Habibna ge ngimpi mantap kajen teh sacomot dua comot asal dahar bae bismillahan insyaallah dua comot teh seubeuh tilu teh coba 4 gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakieu bae non gitu ngaranna pihatur disim kuring ngapunten dina samudaya kalepatan sareng kakirangan doakeun pemimpin urang mudah-mudahan dibere kekuatan dibere kasabaran jeung mudah-mudahan kondusif negara Tangerang tanpa aya ieu jeung itu sehingga urang nu ngarasakeun bisa ngeunaheun ngarasakeun ibadah dengan tentrem ngaji dengan tentrem digawe tani berbagai kegiatan urang dengan talalentrem amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.